Sampurasun. Wilujeng enjing dina acara Kilas Warta. Mukakeun cakrawala Sunda keur balarea. Edisi Rebo 15 April 2020. Disarangan ku simkuring pun Nisrina Nurul Hidayati. Salami 3 menit kapayun, simkuring baris nyarengan pamirsa sadaya dina informasi-informasi sabundereun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Bekasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Pamirsa, mangga nyanggakeun iber salengkepna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea, kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona menang pangweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu oleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak, bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba anu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana daria pisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurus nate sarimbag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hookeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dupeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baut, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli anu bakal datang. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas ti pidangan Kilas Warta dangut ieu. Simkuring pun Nisrina Nurul Hidayati, seca amit mundur, amit pungkur, can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.